Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepankan kami Abdi Raisa Kirani Putri Syaan dari 10 Patilu. Abdi bade bacakan cerita Raden Kian Santang. Nanti kalian satu kelompok dengan yang tidak masuk. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kesaktianna. Dina hiji waktu Kian Santang ngaduhus karamana unjukkan yen dirina hayang ninggali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajetan tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadagu kasauran putrana kitu Prabu Siliwangi geus bae nyauran para ahli nujum kerajaan menta berbolongan. Sungan aya jalma anu bisa nandingin kesaktian Kian Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabigut teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujung-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam teu setik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam ari ramana Prabu Siliwangi teu kareseueun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna Prabu Siliwangi ninggalkeun keraton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol didinya anjeun yang ngalungit tanpa wujud ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.